Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha? Hidup teh siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Minggon ayeuna urang diajar ngeunaan bab 3 nyaeta biografi Inohong Sunda. Biografi Inohong Sunda mangrupakeun pangajaran bahasa Sunda kelas 6 SD. Wilujeng ngaregepkeun. Ibu baris medarkeun naon nu dimaksud biografi. Biografi nyaeta eusina nyaritakeun riwayat hirup hiji jalma nu ngeunaan kahirupanana. Dina biografi umumna diwengku ku sababaraha hal, nyaeta anu kahiji ngaran tokoh jeung tempat tanggal lahir, nu kadua riwayat atikan, anu katilu riwayat gawe, anu kaopat kagiatan hirupna, anu kalima karya-karyana, anu kagenep jasa-jasana. Naon Inohong Sunda teh? Inohong Sunda nyaeta salah sahiji tokoh anu kawentar di Tatar Sunda. Anu mana tiasa wae tokoh ieu teh nyaeta pahlawan anu merjuangkeun di Tatar Sunda, tiasa oge tokoh pamarentahan atawa budayawan. Atanapi sering ku urang disebat nama seniman. Tah ayeuna ku ibu baris dipedarkeun Inohong Sunda. Anu kahiji nyaeta Muhammad Toha. Tah ieu contoh fotona. Muhammad Toha dibabarkeun di Jalan Banceuy, Desa Sunia Raja, Bandung. Dina warsi 1827 ti pasangan Suganda jeung Naria. Anjeunna dipikawanoh minangka Inohong pahlawan dina kajadian Bandung Lautan Api di Kota Bandung dina ping 24 Maret 1846. Anjeunna tilar dina kahuruan dina misi penghancuran gudang amunisi soldadu Sekutu. Inohong anu kadua nyaeta Raden Dewi Sartika. Hidup parantos terang fotona teh anu ieu nya Raden Dewi Sartika teh. Raden Dewi Sartika dibabarkeun di Bandung kaping 4 Desember 1884. Ramana Raden Rangga Somanagara, ibuna Raden Ajeng Raja Permas. Anjeunna dipikawanoh minangka pahlawan emansipasi wanita anu ngadegkeun sakola istri minangka sakola pikeun kaum wanita. Ibu Dewi ngantunkeun di Cineam kaping 11 September 1847. Inohong Sunda anu katilu nyaeta Ayip Rosidi. Diserat nama Ajip Rosidi. Nu mana fotona? Anu ieu nya. Bapak Ayip Rosidi dibabarkeun di Jatiwangi kaping 31 Januari 1838. Mangrupikeun budayawan sakaligus sastrawan kahot nu nyiptakeun karya-karya Sunda jeung ngawanohkeun karya-karya Sundana ka mancanagara. Inohong Sunda anu kaopat mah pasti tos pada terang nyaeta Kang Ibing. Nu mana fotona cing? Tanu ieu nya Kang Ibing mah. Kang Ibing nami lengkapna nyaeta Raden Aang Kusmayatna Kusumadinata. Gumelar di Sumedang, Jawa Barat
kaping 20 Juli 1846. Tilar Dunya di Bandung, Jawa Barat 18 Agustus 2010. Kang Ibing nyaeta salah seorang inohong Sunda, tukang bodor, seniman, oge anu paranatas grup bodor di Kabayan. Kang Ibing oge kasohor janten dai. Kang Ibing mah biasana kawentarna janten si Kabayan. Emot teu si Kabayan teh? Saatos hidup ku ibu dipedarkeun inohong-inohong Sunda. Ayeuna pancena nyaeta hidup neangan salah sahiji inohong Sunda anu ku hidup dipikaresep. Biasa wae inohong eta teh naha di pamarentahan atawa pahlawan atawa seniman-seniman Sunda nya. Teras ku hidup tuliskeun biografina saperti ngaranna saha, tempat lahirna di mana, tanggal lahirna sabaraha, jeung alasan hidup mikaresep ka tokoh eta. Jawaban ditulis dina buku catetan basa Sunda. Teras upload fotona dina Teens Channel Basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.